Hujan moal ieu euy. Cing baranya ieu euy. Alah, biasa lur lah konten di kebon. Nganting baranya ieu euy tadi hujan sabariek. Aing mah mudah-mudahan ulah turun hujan, lamun turun hujan teh geus kebanjeu ya alat-alat. Heeh. We jeung waya kiwari sadayana. Ujung patepang sarep si kuring nya dina raga ngaronda. Biasa we ngaronda lah nya. Ngadi teh rada khawatir ieu teh euy. Ting gelendung kieu tuh barangnya belah kulon mah euy. Ai rada burukuy kieu kacau euy. Ngonten teh kacau euy. Bener-bener belah gede burukuy wungkul dah. Woi ka dieu euy. Aturan dewek. Cama geus kebiasaan. Buru ka dieu sing hujan. Tenang we selawat sudah. Karege murupuy. Siapa itu buru? Ini geuning. Ting barangnya kieu euy. Moal hujan gitu. Aduh ampun deing euy. Kumaha aya urang euy? Bukan nama lamun hujan merupuy gede geus bubar we geus dah. Da urang teh kana naonan di dieu teh deui. Biasa we ngonten di kebon. Itu ngonten sorangan pura-pura kan ku dewe geus kabari geus tugaskeun. Pura-pura sorangan teh jadi jama gering. Jadi jama gering. Sok. Isi kabur hujan. Itu terang we karek ting baranya hujan belah kulon jeung nama euy. Belah kulon tuh. Ting bara baina mah euy. Depan ka urang mah tadi geus hujan. Ieu geus buru-buru sok loba carita teuing. Lah boleh lah. Jadi dewek teh pura-pura gering aya teh. Sok buru. Gering. Terus lamun dewek geus gering terus di kumaha? Dilongok dewek kadinya. Anjir. Naon? Dia marah laki euy. Buru-buru buru. Oh siap ya. Boleh. Dikabur hujan sok kuat. Aduh. Dewek kering pura-pura nama duh. Nya alah. Kering deui. Astaga moal. Kieu meureun pot. Sok euy. Halo, atuh sok kumarurung dirinya dewek kumarurung. Sok. Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ka di jero nu geuring. Si anjing. Aduh geuring itu kudu. Geuring naon? Adik nya makan jero be heula tuh lagu rumah korong di luar sia teh. Monya nu geuring di ambo sia teh anjing. Pantonna di tutupan. Buka we da teh dikunci. Aduh, ni rebel pisan geuningan mereka ngalongok teh. Oh tadi kunci. Wah, Jadi naon atuh Bapak? Alah, jadi parindikan. Si anjing ke parindikan jadi zaman mereka main we teh. Jadi naon deui? Jadi sirah. Duluy. Nya segala we. Aduh ampun. Saha di dinya teh? Dewek. Dewek kepot. Cepat. Alah. Aduh Pat. Aya datia kering tulung aja teh kering. Jawab pilek. Kades Pak. Jurus menit tidak. Istilah itu kering teh. Sabaraha poe geringna? Aya meureun sabulan. 3 poe mah. Sila atuh serangan teh. Ka nu ngubaran. Eueuh ngubaran. Kuring bae usak-usik sorangan duh. Alah.
Alah. Si goblok. Banyak menyuruh jika dia makin nyanyi atas teh. Hayang naon atas sorangan teh. Hayang nu tiis. Aduh. Hayang nu tiis. Alah, naon nu tiis teh. Atuh meureun es eta nya dari nu tiis mah es. Hayang nu tiis. Hayang roti, aduh. Seperti roreal aja geuning aya gering hayang roti aya. Da eta kadaharan nu geuring mah nu kitu. Ulah kadahar es aya keur geuring mah teh. Nya bisina baparah. Geus dipariksa ka dokter. Geus kamari dokterna ka dieu di WA. Si anjing. Ada dirawat di rumah sakit. Embung asieun. Nah asieun jadi impus yang disuntik kayak pasieun. Acan kieu we ngaregoler lah. Atuh moal cager-cager sia teh. Da bae rampungna. Ieun aduh, teu puru ya ka dieu ye. Yang es jeung roti. Roti nu empuk pokona mah deuh. Puru atuh ye, beuting lapar. Si anjing dengerin teh. Heula tuh. Kang Weli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tadi luar. Dewek. Saha? Dewek we tuh. Jero. Saya teh nu geuring teh. Berbatur di dinya terus teh geuring teh mah teh apa ka batur sorangan. Di aya heueuh. Kunaon di dinya teh make geuring sagara anjing. Alah sama teh da aya geuring mah menang hayang atuh. Da geuring teh dituna. Jadi naon cenah? Jadi beuteung. Aduh, barang dahar ada serangan. Buku barang dahar teh abus. Darah renak barang dahar teh. Jadi beuteung naon deui? Jadi sirah. Menit pisan. Menit-menit jeung nyareri awak. Menit jeung pokokna mah segala macam nyareri. Atuh teuing tulungan ya aduh. Pangmelikeun obat. Obat naon hayangna teh? Obat yang ngawaraskeun hulu. Ngarateu menit wae jeung terlaleus. Gampang gitu mah. Teu kudu make obat. Make naon atuh? Dewek kamari aya nu mere duit 2 juta. Kusabab dewek inget kasorangan ku dewek ek dibikin 1 juta kasorangan. Yang dewek 1 juta. Gedeg teu. Mana si anjing sia. Aing ngadenge duit juta-juta kitu mah hudang. Atuh dah. Aing mah waras kudu kitu. Aduh. Si anjing. Wah kerek jauh. Waras teh kudu duit. Eta mah kudu duit. Ngadenge suara duit mah teuing hak eta mah. Dikaom sih eta mah ngadenge duit langsung we. Geuring langsung teuing hak. Karek ngadenge duit wungkul teh. Ngomong jeung beuleuh gejeranana. Geus dihaan geus eta anjing. Aduh, baca gerboj. Alhamdulillah sehat. Gimana wae sih teh? Biasa, anggon munding. Loba mundingna. Aja we Bikang dan jalu aya. Bikang aya. Lihat duitnya sih teh. Duit naon? Pan tadi sih. Dibikeun ditekan dulu geuning brehna dit
Baru ngomong duitnya wae. Di duitnya. Duit ini sih teh. Ai tadi baru aya cenah 2 juta, jeung si itu 1 juta, jeung dirinya 1 juta, dewek mecing itu dieu. Aing mah teu boga duit saperak-perak acan aslina mah. Kan pedang karunya we nyeuleus itu geuring. Jadi ku dewek di combo ku duit anu. Saya mah warasna ku ngadenge suara duit, namun begitu ngadenge suara duit saya mah langsung waras. Oh. Jadi di dieu teh boga duit sabenerna mah. Aing mah eta jampe teh obat. Obat yang si itu mah bukan nama si itu mun gering. Geus bae nyebut duit we geus eta mah langsung turing hang. Wah, apal lain nama ajik. Jadi aing unggal nganjang ka dirinya teh lamun gering teh sateng kudu ngomong aing kudu ngiming-iming duit. Ceuk saha sia teh aing. Aing sabana mah keur gering keneh ieu teh deh. Teh ngabobodo ka aing. Ini satek mereka juta teh. Awas tuh siapa ah. Aing gering deui lah. Ari kitu mah. Bab. Dah tuh teh. Kau ka dieu duitna. Bikeun atuh teh ari bener mah. Duitna. Ya. Bikeun. Dah. Aduh. Ulah ku didinya setepot bikeun ka ditu kanu gering. Edek bikeun ku dewek. Tenang we atuh. Da itu ge gering keneh di ieu na geus waras. Mun geus waras ku dewek dibikeun. Pot ulah kitu setepot. Aing ge gering wae gitu. Ek dibikeun moal lamun teu dibikeun aing ge gering deui. Buru ka dieu geus eta duit eta mah da duit aing teh mah. Jak dewek 500 dirinya 500 tah. Hop. Ya anjing sia teh. Ah rugi aing mengadata ke si cepot mah euy. Rugi aing mah. Beneran aing meunang 1 juta teh. Dipotong deui wae sia teh. Ya si balik atuh setepot, cing karunya ka aing teh aing ge nya teu boga aing teh kubeurieun atuh dirinya teh mere henteu atuh teh kalah kanyoceng. Eta teh jang meuli obat setepot aing gering sabenerna mah pot teh. Alah aing lieur pot. Alah. Janji. Ojai nu geuring teh bisa nangtung. Pan aya laguna ge. Lagu naon? Gering nang tunggalang layung. Si anjing. Alah ampun teh. Cete pan keur nyin kontek anjing cete. Ayo aing keur gegeringan. Nah aing bercara kudu kitu kana cara deui atuh. Alah. Lumayan pot aing gegeringan teh. Gegeringan ge meunang duit pot teu. Patiana pot kira terak-terak mual gini kieu. Alah. Pot lumayan pot 500 ewang. Da urang mah keur konten tadi mah Iya anjing. Ieu orang teh sia teh lain geuning beneran. Anjing. Geuning sia teh jeung sia keur nyen konten. Dikira aing bener sia kan geuning duitna. Beneran ya mah geuring beneran. Beneran serius. Aduh. Lain keur nyen konten. Eta masih cepot we nu goblok. Ureuy tadi mah ureuy. Da lain keur nyen konten bener geuring sia eta mah geuring. Adikeun bos ya. Lah ya aing bener kenal rek rag-rag. Adikeun sia bot. Gering sia teh gering. Gering keur gering. Kadikeun 500. Woi, adikeun 500 ya. Adikeun kabeh. Wah, kumaha pot ya pot.
Alah, pot atuh kumaha ieu pot. Duitna bikin ulah. Moncong-moncongnya kergering sorangan mah. Di mana-mana lamun duit dipenta deui eta si pabalik eta pabali sia teh. Anjing. Aing lamun moal dipenta deui lamun si eta bener-bener gering beneran. Tapi kan keur konten tama sia teh. Pura-pura gering. Jadi kadikeun di duit sia teh. Yang dibikin moal. Woi, ada lamun teu dibikin wah dialungkeun sia teh. Pot. Sok buru. Ada nyeri. Alah nyeri. Urus ya. Nyeri. Ya. Anjing, teh sekali-kali di bos ya teh. Aku tonjok waing di babuk. Si anjing. Wal aing mah. Ada geus ya. Wal. Sok dicakal saya kuanya. Jadi. Ya. Anjing guys ya. Aduh, anjing mulas aing dicekel kanjut. Oh ngan wes ya tengah bobodo ka aing. Aman lah duit teh. Aing teh pugus teh pot. Aduh. Lapur pot. Urang beneran urang rek menang duit aja dewe lapur sia teh pot. Alah aing keur geus ngeunangeun aing tadi menang duit aing menang 500 sorangan 500. Sorangan atuh aing ngomong keur konten segala ya aing boho. Dilung ke moal lah. Tapi sorangan gering beneran. Aing hayang deui anjing. Kudu gering beneran mah teh hayang. Ek bae dirinya atuh lah. Gering mah. Alah. Woi, mencing atuh aing. 100 tong loba-loba. Yang naon jadi 100 kagok teuing aing. Tarang nyebkeun duit, tarang mikeun duit aing mah mau pelit aing. Tuh kain mah ulah kitu atuh. 100 teh solmet. Teu. Eueuh injem-injeman barang berek jeung aing mah. Eueuh. Awak sorangan teh tibalik. Ayo geuning da setan atuh da nyekel wayang anjing. Kebalik pisan ka aing teh. Pok jalekeun heula awak teh ieu nya hareupna ka mana, beungeut ka mana. Yo beuteung di hati tukang anjing. Itu dituduhan ku didinya sia teh. Alah. Sakitu bae lur. Da kabeneran dia teh geuning jigana mah hujan lur. Ya geus murupuy. Ya alat-alat bisa kabantu ku cai. Disambung deui teh lah. Kacau lamun kabantu ku cai teh geus kabakar we kabeh. Cewek kuring basir di geus bener miripis sakitu we lur. Ka disambung deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan cek aing ge hujan saya mah buru-buru. Teu lain naon heula ieu teh. Saya balik baik. Hujan permios lah mangga. Anjing hujan narigalikeun si anjing. Aing di sorangan rupuy bener deh. Serius wah aing kebanjuh.